Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulujeng ditepang daungkeun deui sareng simkuring Mang Dedi Mulyadinata. Kiwari baris medarkeun hiji carita dina judul Wirosada dijawab. Pilih ku galih anu saeda singkahan kumanah anu awona anggopi untengen nggoning urang lumampah di alam dunya. Wilujeng ngabanungan tugdebikeun ka rengsena segara Mang Dedi. Wargi pada baraya SMS di mana gayanya satyajana atau mang melaskeun ieu carita nu tatunda malam Sabtu pada tanggung tulaku kulatan waktu urang syukur ka Allah Subhanahu wa taala dina urang sadayana tiasa ditepang daungkeun deui panyangkeun suatu nu kabasa disambung umur Qur'an. Alhamdulillahil alamin. Ya Allah. Kasugri para wargi sakumaha kantos dibanungan dina bagian anu katilu dina malam Sabtu udun tulaku padaran Mang Dedi kebegatuan ci dina mangsana madarkeun kaayaan alam ti peuting nyatana di hiji padepokan anu katelah kalan sawing khususna Kajang Wardi anu beunang ku Juanapati. Kumaha atuh para pamirsa lajenganana ieu carita anu mana Wardi harita keur ditalek ku Juanapati kasaksian ku sakabeh anak buahna ku Juanapati. Kumaha atuh lajenganana ieu carita langkung paos mah mangga urang sami-sami bandungan ku sadayana kaayaan alam ti peuting di padepokan Kalang Sawung. Mangsa alam harita teh beuki peuting bae. Di luar mah tika ciri yen di jero mah aya hiji kajadian. Nyatana Wardi anu beunang ku Juanapati katut anak buahna. Malah harita ke Juanapati keur ngalek nyatana ka Wardi. Jawab ya. Saha anu ditaka sia teh? Di mana ayeuna jeung naon sia tujuan jeung maksud sia? Jawab sia, namun henteu rasakeun sia. Murid-murid Juanapati tingarenghap narik napas jero. Panon molotot kada beungeut Wardi nu harita di antalan bedog anu kacida pisan seketna. Parandene kitu, Wardi mah teu nembalan. Kalah panon molotot ka Juanapati jiga nu nangtang. Atuh puguh ke Juanapati menika kerot huntuna nahan amarah. Dadana asa sasak jeung hulu angan asa seueul. Nahan amarah nu lain lumayan. Tungtungna harita. Daek teu daek atuh Wardi. Kedan sia. Babi sia. Kurang ngajar. Kaprot harita. Wardi ditampilingan ku dampalingan anu jebrang teh ditamprakeun.
Wardi nahan napas sabisa-bisa hayang ulah ngajerit ngajan nyeri ditahan baik. Wardi bener-bener kuat pipina. Nagaralang semua hejo tapak kelengun, tapi teu dirasa. Setan sia. Tetela cungur sia ngonci, babi. Tapi rasakan sia. Dicokel sia bain. Cek Juanapati bener-bener telenges. Daeta we songo bodog disodokeun kana biwir Wardi. Atus ratraheut saeutik. Curud getihna bijil ngalembereh kana gado. Wardi dipaperket nahan kanyai. Panon semu berempat bari jeung melotot. Lamun tengah jawab bohong sia digorok sepaing. Ayo sia nyungur sia. Ngomong! Nyungur sia! Aing rek ngomong. Tadi moh ngabiyakeun Rusia dunungan aing. Deui hade aing modar jeung tibatan budak Rusia mah. Pek bae arek nyiksa mah sok sing seubeuh. Da aing mah moal sieun. Cek Wardi jiga nu ngahaja nantang. Padahal aing nyeri namahna taku ngan batina tetep kuat. Atuh puguh we ke Juanapati meuni ngarahuh bakat ku jengkel hate. Tungtungna layag lejeg bari jeung ngajingjing badog. Untuk mah kekerot ngancing nahan amarah. Panon pria buncelik jiga nu kabeureuyan. Hatena mikir neangan akal tareta sangkan bisa ngebudakeun Rusia mugi kemuk ku Wardi. Pak, lah. Tong gentak abdi atuh. Naon? Podaran merah podaran Pak, kenaon anu kieu patut diingu. Cek Murkana bari ngeupeulkeun deungeun. Jengkeleun bari nempo Wardi teh. Ngajadog sia Murkana. Ieu urusan aing. Rusia musuh leuwih gede hargana mata nyawa si Wardi. Rumatak tong gagabah sia nyumur. Ngajadog. Buk. Murkana teu nembadi. Ari Wirosada nu jadi adina gawena rumengha jiga nu watirin ka Wardi. Hate leutik lelenyapan bisi Wardi dipaehan kudu jadi bapana. Parandene kitu teu bisa ngahalangan. Datang tu bapana bakal nambak bebeakan ka manehna. Nu akhirna Wirosada teh ngan ukur ngahulang. Nyaksian anu keur dipenta katerangan. Lila ki Juanapati manggih akal. Manehna sabar heula teu hayang ngurusuhan meunang katerangan ti Wardi. Blak diuk deui ti tempatna tadi. Hatena rada teger meueusan teu kaduruk teuing ku hawa nafsu. Ulah. Murkana. Ya Pak. Si Wardi asupkeun kana Pak Obag anu aya di hanapeun wawangunan. Tuna dina liang anu panghandapna ulah dibere nyatu nunang 2 poe mah. Si Nanang layeseun heula, tah engke. Tang tu budak Rusiana. Ayo, jalankeun ayeuna pisan. Kitu ceuk ti Juana nyokot putusan. Menang parentah itu ti bapana Murkana teu bahar. Harita keneh ngareret ka anak buahna. Anu direret surti junangtung sarta ngadeuketan ka Wardi. Ragayang we Wardi teh dipangku dibawa ka jero guha nu aya sahandapkeun eta imah. Pernahna teh handapkeun wabangunan paranti latihan silat. Sarua we jeung di guha. Sabab eueuh jandela jajauheun diang angin anu cukup. Jaba poek jeung hawana panas. Tekung sira oge Wardi geus tepi ka dinya. Kubrag ditunda unu mawana. Ari tambang nalian lingin jeung suku dilaanan. Sandes itu gerung. Panto panjara dikunci pageuh pisan. Pek ya ngajadog sia godog. Moga-moga sia sing tare kodor. Cek Murkana bari tumiduh ka geger. Kencis we indit. Lengan katuhu nyekel kunci dituturkeun ku anak buahna. Atuh meuni ngahulang Wardi teh. Lantaran kacida bingung bet ngalaman asup kana obag anu sakitu panasna. Ret ka kenca, ret ka katuhu beulik teh jiga batu bungkul. Malahan mah lalangitna oge batu. Aya legana eta kamar ngan ukur 1 meter kali 2 meter. Ari jangkungna ukur satangtung. Pantok kai golondongan direngkepkeun. Direngkepkeun saopat-opat pageuh pisan jika date. Tetewa.
lain jelema waras Yuwanapati teh sabab dia aya panjara keur ngarem manusia jiga aing kumaha carana aing da hayang bijil sebab aing teh kudu laporan ka Den Purwa ngeunaan hasil pagawean aing. Wardi ngomong sorangan, manehna kacida susahna ari dikarem kitu mah lebih hade disiksa jiga tani we masih keneh rada mending, sedangkeun ayeuna mah asa maehan pikiran kalah bingung jeung beak harpan. Kasugri para wargi can urang tuda tayaan Wardi anu kiwari geus diasupkeun ka obag alias tahanan. Tendeun heula Wardi ayeuna urang puseurkeun perhatian urang. Nyatana ka Juwanapati katut anak buahna. Kasugri para wargi kiwari urang puseurkeun ka Juwanapati jeung anak buahna. Harita teh masih keneh ngarariung di tempat madami. Can aya nu mari bijil saurang ge tina eta riungan. Kabeh simpe-jempe eueuh nu wani ngomong. Sabab ke Juwanapati kiwari jigan keur amek-amekan. Teu kungsi lakureun murkana datang pok harita. Bereba. Beres. Beres wa. Si Wardi geus dikaram di guhan pangheureutna. Malah itu bisa mo kakana pantuna ba lamun teu dibere kuncina. Paguh we pokona mah. Mun. Mun ada budak. Ulah diparab menang 2 poe. Engke oge bakal muda rusiana. Da moal aya jelema kuat nahan lapar. Tangtu bakal nguntungkeun ka urang, mur. Ngan ayeuna kudu siap siaga. Bulu karingcing pagel kancing saringset pagel iket pikeun yang hareupan naon rupa ngorek lumangsung. Pokona bisi musuh daratang. Da yakin bakal aya teh. Sabab si Wardi mangrupa kembang nalawan. Dan kitu wae beuy. Jing geura malolor kabeh. Bubar. Cek di Juwanapati terus mahna oging naleos indi sup ka kamarna nu biasa. Ari murkana kalah ngahuleng jika nu teu ngarasa capek atawa tuluy lantaran ingat weh ka Wardi anu can beunang rusiahna. Tapi sanggeus anak buahna budal kabehna murkana jeung nantun bari ngareret ka adina nu sarua meuning ngahuleng. Ro kan urang molor bisa janari ieu teh keun bae. Si Wardi malah teu pikiran antep beda mah bisa kabur atuh. Cek murkana bari jeung leos ngaleos teu ngaret deui ka adina berkah segara jeung rosana ngantung terus netep ka belah kidul. Urut ngaleosna murkana waktu tadi mawa Wardi teh. Gimana si Wardi teh dikarem nanya aing jadi penasaran hayang nyaho kana tempatna. Wirosada dina hatena nagarantos kitu bari jeung luak lieu bisi kanyahoan ku lanceukna komo ku bapana datang tu matak nu rigakeun. Tapi teteh lagi teu eueuh sasaha da puguh sarea oge carape jeung tuluh. Atuh Wirosada teh ngarasa jongjong terus nguru karohangan nu aya di jero taneuh hayang tepung jeung Wardi cenah teh naon tujuan jeung maksudna. Tapi barang celek nincak hamba lantarannya anu pangluhurna torojo ayeuna datang kebut Wirosada ngarenjang terus balik barang breh lancikna nu awewe nyampurkeun. Sanggeus teu pipok nanya bangun penasaran. Wirosada reka mana we ieu? Rasul sadinya. Hah? Kituna teh atuh si Cika bari melong bangun heran. Manehna teh nyahueun ngeunaan Wardi anu geus katewak sarta dikermi panjara jero taneuh. Bade nempot kawanan cek sabab si Wardi teh geus katewak aya dikarem di panjara jero taneuh. Jawabna Wirosada bangun asa-asa
Tapi ari kalancek nu awewe mah manehna teh tarawan nyeun ngabohong sabab geus apal kana adatna jeung rada sahate deui beda deui jeung nurut kana panengah. Nah nya eta teh dibalik karena Cek Kang Murkana mah dihanapkeun ce di panjara anu pangheureutna we bisi eceu hayang uninga yeuh atuh urang ka ditu da kuring oge can terang kana tempatna mah duka nu mana. oh gitu nya hayo tuh dah ge penasaran deh. Nya nu akhirna atuh duanana muru ka kamar Wardi nu harita geus ampir ka tepi sabab tina taraje teh ukur di halangan kedua kamar. Teh kungsila oge atuh kamar Wardi geus kapanggih. Rosada jeung lancikna ngajanteng hareupeun lawang kamar melong ka jero neges-neges ka Wardi anu keur diuk nangkep tuur. Ari gado nyangheui kan bangun bingung panon melong ka lawang nempoan anyar datang teh geuning malire jiga nu teu hayang ngomong jeung musuh. Tak ieu tawanan teh ce ngaranna Wardi beunangna gedih kepung jeung sahabat turna nyawa sorangan bae Yang Mbah Demplu tapi Mbah Demplu mah geus paragat nyawana pada ngade ku balad Kang Murkana kitu cek keterangan Kang Murkana mah. geus aya dewe korban jiwa teh nya kumaha ari kahayang si abahnya begitu wae ngalilana. Cek Kancerawati bangun anu teu panuju kana lampahan dari bapana jeung kacida ngrasa paurna we bisi jaga aya balukar anu kurang hade. Barang ngadenge anu keur gunung catur kitu Wardi ngarenja greuwas. Marehna kakaji ku ucapan hiji tangtungan awewe ting saha ngaranna teh nyaho. Jeung reuwas ngadenge omongan lalaki anu ngabejakeun yen Mbah Demplu geus maot. Panon Wardi beureleng jiga anu kabureyan. Hawa nafsu ngagedur amarah ti kawadahan, tapi upatana pikeun nyalawan sabab aya dina panjara. Wardi kunaon sia maneh jiga nu ambek ka kuring panon make molotot nya ge poek sia kaciri. Rosada nanya sabab bahina nempo pisan kana parobahan sikep Wardi nu bangun cucub kadatangan manehna teh. Da katempo panon burahay beureum bari molotot. Aing kaget. Nah bener Mbah Demplu teh geus binasa. Saha nu matenina, saha nu mahanana. Benar Wardi si Demplu teh geus modar nu matenina anak buah Kang Murkana. Tapi aya urusan naon jeung anjeun? Nah bajigan leuwas. Rumjana. Ngagap remeh sia aing. Rasakeun oles ti aing sia. Aing si Wardi deuleu. Wardi ngambek. Manehna ngacungkeun peureup-peureukeun ka buluud. Panon molotot ka Wirosada. Tapi nudu pelong ukuran nyarengeh teu nembongkeun anu hamat jigana teh. Wardi jep teu ngomong deui ngadenge nu panu seuri teh. Hatena kelah kapanas ka bina-bina. Ngerasa cucub kabalad Juwanapati nu geus yakin jadi musuhna. Sadengkeun Kancanawati atungan ukur ngabandungan. Sang desa Dalila pok atuh melu ngomong. Rosada yo urang tinggalkeun ieu tawanan teh sabab kateponna galak ning. Geus mah hoream ka baud kan urusan kieu. Teu hayang manjangkeun memusuhan. Kan bae da eta mah urusan nu jadi bapak atuh. Nya ayo tuh ce. Da tadi oge ngan hayang nyahoe wungkul kuring mah. Kalawang teu loba catur. Leos duanana ari lancik teh harita arindik deui ninggalkeun Wardi. Teh kungsirila geus teh katempo ku Wardi. Nu harita panon bureleng Kang Indit jiga nu hayang sidik. Sanggeus nu duaan Indit Wardi rumenghap bang eungat. Geus kitu terus cengkat sarta dilimpangan di jero kamar, najan karasa capek jeung sege. Wardi teu hayang reureuh, teu hayang sare, naon sababna? Sabab pikiran tetep nyaring. Para ranas jeung tinggal lenyap komo atuh sanggeus ngadenge bejan ngeunaan Mbah Demplu nu geus maot. Hate Wardi bekitu puguh rasa, ting sareblak lenyapan pasalang jeung amarah anu ngagolan. Ya bener kurang ajar pisan si Juwanapati mateni jalma nu teu make perhitungan. Dapun ngeunah keur sorangan wi naon dosana ari Mbah Demplu.
jeung naon untung napikeun juana amun manehna maut. Abah, hampura kuring teh Abah teu bisa ngabelaan ka salira Abah. Sabab kuring sorangan ge kieu jadina Abah demplu. Kalah katarajang apes jadi abdi teh nebikeun ka katewa ku pihak musuh. Parandene kitu kuring moal beak harapan bah satungtung bisa ngarenghat mah moal burung usaha sateka pola sangkan bisa bebas di tempat. Sugri para wargi sarta cenah Mang Dedi malikeun pangali. Tah tangtos alomanya moal cacan uningna. Naon cenah Mang Dedi aya malikeun pangali. Malikeun pangali teh neruskeun carita anu katunda. Tah Mang teh aya kasempetan pikeun ngabina bahasa Sunda nya. Ngan hampura ka para baraya anu SMS penting ieu can tantos tiasa kaguar huni ieu tantos nyanyi misalnya mari diseur pisan ieu teh. Urang gancangkeun bae nya ieu teh punten cenah Mang Dedi. Abdi teh ti parungkul tong dibacakeun utang. Urang jelaskeun aya naroskeun ka Mang teh katresna. Ai katresna teh naon Mang Ded kieu bagirnya katresna teh hartosna mikaresep mika cinta atawa katarik ati lamun urang ka awewe kat mika tresna mikaresep kitu nya. Atuh nuhun kalau nya mudah-mudahan sadayana pada uminya katresna teh mikaresep mika cinta kitu nya. Atuh nuhun. Lajeng atuh kanggo salajengna menampi patarosan ti Alomang Mang Ded cenah abdi tos terang tahnya angkeut mah gado ceuli mah cepil ai kelek naon. Saya lo teh patarosan teh ari kelek teh bahasa lemesna mah income katanya kelek teh income tah kitu nya. Kalina teh eta ieu teh Mang abdi teh bade tumaros. Ari wadana teh naon Mang? Tah ieu kumang rada panjang ieu. Wadana teh atanapi Demang pangkatna saluhureun camat baheula ieu teh. Ulantaran ayeuna mah teh aya kawadanaan di lembur kira-kira tahun 70-an nya 1800 tahun 70-an.
Jadi cukup ku kacamatan Unggul. Ayeuna mah atasan camat teh langsung ka Bupati atanapi Bupati. Tinggal liwatan wadana deui ada maunya. Mak gitos dilebur ditayakeun wadana teh. Lantaran wadana teh atanapi Demang eta mah zaman baheula nya warisan ti walana. Kitu tasonya. Atuh donya tajemdan wadana teh kawadanaan baheula tah kantos nyalindung kawadanaan nyalindung aya teh tahun 70-an. Tah mah teh aya kawadanaan terenya langsung kecamatan lah. Kitu nya. Atuh nuhun sae eta papasan teh. Lajengna deui atuh mang bade tumaros ka Emang. Mang Ded ari kokojo teh naon kokojo teh bobotoh nya. Ngakojoan, ngabobotohan, ngakokolotanan anu ngahucuhkeun umajak kana hal anu teu bisa dipigawe ku sorangan. Kokojo bobotoh Persib, ngabring. Serangan mah teh disebut bobotoh. Ngalancang serangan mah. Tadi antara anu riungan teh aya dikokolotkeun kitu nya. Kokojoanana aya kitu. Tah kitu nya kokojo teh. Lajengna deui urang tungkas bae tong seueur teuing lo nya margi nyontang teh mangsa. Urang saeutik-saeutik we nya. Kanggo ka aloh anu naroskeun naon Mang Ded aya heurepakeun pungsat bahan teh. Hartosna kieu bagenya teu rea kaboga saeutik panghasilan tah eta heurepakeun pungsat bahan teh nya. Hartina teh teu rea kaboga saeutik panghasilan tah kitu nya. Atur nuhun kumaha rupi perhatosanana mudah-mudahan naon rupi patarosan alo kumang perantos diwaler walaran mang mudah-mudahan sing janten ragi ka para baraya khususna suku Sunda tos dijelaskeun kumaha nya. Sok lo pami aya alo anu ngagaduhan atanapi katalibang ku bahasa Sunda sok teruskeun ka mang ngeunaan jawabanana langsung ku Mang dina radio atanapi ya entok teu kontan naroskeun ayeuna di jawab nya margi nu ti payun kita can kaluar ku Mang teh kitu nya. Atuh nuhun kumaha rupi perhatosanana mangga urang bandungan deui caritana. Wardi hadita pengecumi ngomong sorangan ngajan harapan kada bebas oge anu sumangat namah jeung cita-cita ti pareum-pareum malahan mah beuki ngagugudug nafsuna hayang geura-geura bebas tina panjara sangkan bisa buru-buru nepungan gununganana sarta saterusna ngagempur juara pati anu bener-bener geus teu aya rasa kamanusiaan. Panjangna alam peuting dina ieu carita teh kacaturkeun nyaho-nyaho braya beurang. Wardi teh pisan sare sakrejep-krejep acan. Gawena kitu we lantrak lintri gelempangan di jero kamar. Bari jeung mikiran pilampaheun nyangan akal sangkan bisa kabur. Tapi kan aya nu kapikir deui. Sabab hiji-hijina jalan mah kudu ngaruksak pantau anu sakitu togahagana.
sedangkan pakarang temawa sabab dijabal kumurkana. Durang geus kalakonan datang deui kana mangsa peuting. Wardi geus nincak kana peuting kadua ayana di jero panjara. Anak buah Juanapati eueuh nu datang sa urang-urang acan. Sarta teu aya nu mere dahar atawa nginum. Puguh we Wardi teh beuki leuleus awakna. Teu aya tangan pangawasa. Ngan ari sumanget jeung cita-cita mah tetep ngagenur hurung eueuh sudana. Kurang ajar. Tetela rek niksa ka si Juana edan nya kan teu mere daharna ka aing. Sarta eueuh cai-cai acan jajauheun sagelas sakecelak atawa satengkor daun cau. Kudu kumaha aing yang mangkading awak geus leuleus beuteung lapar ku kurubukan pakarang teu boga. Kumaha petana aing rek bisa kabur. Wardi humandiar geuk diuk di pojok kamar panon melong kana panto nu teu haga. Moal bisa dilaan ku leungeun lemor jigana teh malah ditenggar muneng oge jigana moal prengrot dakat cida pagi jeung wedal wawang. Tapi Wardi bakeukeun hayang kabur, hayang bebas teu eta kamar tahanan. Tekung selila gebig harita meninggal gelendung soran lempang ngadeketan ka kamarna Wardi atuh puguh Wardi meninggal jenghok panon mureleng ka tempat datang ngasora hayang sidik kanu datang barang breh di hiji jalma anu beungeut tadi taregus meuli budi sawar mikeun wadah tidak salah-salah saringsing anu heureut kumpra wadah teh ka jero anggang sadepa ti awak Wardi. Konta, dahar sobat, motor bagi kira ulah curiga dan tadi campuran racun. Mun tadi dahar, sarua jeung teu nyaahana diri. Cek eta jalma bari jeung terus ngaleos diwein dia. Kawas nusin kanyahoan ku baturna. Katampo deui. Lantaran kaayaan dirinya tepati caang, ukur kacaanan ku cempor leutik anu dijieun tia siti jarak anu tiir atuh ukur mengremeng sajongjongan Wardi teh ngahulang panon melong kana wadah anu can kanyahoan eusina nan labun segili kana omongan jalma tadi mah nu nganteuran tangtu eusina teh kadaharan atuh Wardi jadi penasaran terus eta wadah teh disampeurkeun sarta dibuka turunna barang breh teh tela sangu jeung deungeunna ditambah ku cai enteh anu geus bahe saeutik jigana bae keprok waktu ditunda. Aya nu meredahareun tapi carana susulumputan tantu ieu teh sakanyaho teu sakanyaho si Juana. Nasaha jelema anu karunyaeun ka diri aing atawa kumaha. Jigana mah nya sabab ieu teh kacida lobana jelema anu nganjrek. Tentu di antara sakitu lobana teh aya duka renyaeun ka diri aing. Nuhun ya Allah Gusti Rabbul Izzati. Tapi naon sababna beungeutna beuki taregos kekaharti aing. Wardi ngahulang mikiran sabab-sababna. Sarda mikiran omongan nungan saeutik. Sarta teh kaburu dijawab da manehna gagancangan indit deui. Aing lapar hareupeun aya dahareun lebar temenan lamun teu di dahar teh. Jeung karunya we kanu marena tapi kumaha lamun make racun meureun aing teh modar teu pupuguh. Nu akhirna bisa gagal cita-cita aing tapi si jalma tadi teh ngomong kitu jika geus ngarti kada kayaan batin aing. Nasaha eta jelema naon tujuanana pangna mere dahareun ka aing. Cik Wardi can parat keneh mikiranana. Panon melong kana kadaharan dina kulila eleh ku rasa lapar. Nu akhirna Wardi teu mikiranna naon. Kelepok we dahar pangirim ti jalma nu tadi. Wardi geus nekan najan terek paeh uratun oge teu nanaon cenah teh sieun.
nyerek lamun diukur ku jam atawa ku waktu mah geus sajam kaliwat ti harita. Wargi disibuh dahar sarta rasa lapar geus leungit. Tetela jalma nu mere dahareun teh teu ngabohong. Eta dahareun bener-bener bersih. Teu matak nyilakakeun. Atuh Wardi teh manipungangan hatena. Ngerasa bunga jeung gede harapan. Jung nangtung karasa awak ngahar lampang. Sirah nu tadina lieur barerat ayeuna mah cager. Alhamdulillah wa alamin ya Allah. Ari ku eueuh manikmat dahar saeutik. Jag-jag aing ayeuna mah tetela sigalaki tadi teh jelema bager jeung bener. Ka aing teu nipu jeung teu nyelakakeun tapi naon sababna mah make taregos. Dah make embung-embungkeun beungeutna. Mun kitu carana mah aing susah pikeun mulang tarima kata jalma. Da kudu kasaha tapi Allah Maha Ulina moal kaweureun nalingakeun jalma anu hade hate jeung luhur budi. Aing moal bisa langsung mulang tarima ka manehna tapi aing ngaharepkeun mugi-mugi Allah ngabalas kana amal hade eta jalma sarta tujuan hadena sing ditampi ku anjeun ya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wardi gegerengan sorangan bari jeung ngaranggahkeun dampaleungeun kaluhur. Kek diuk deui terus ngahuleng muteuk mikiran pilampaheun dah keukeuh tetep hayang bebas tidak tahanan. Harita teh peuting kadua tisaprak katewa ku balagi Wanapati. Nu tantuna oge isukan bakal disanghareukeun deui ka eta jalma. Bakal ditanya deui tina urusan tugas manehna. Wardi ngerasa singgah lantaran najan kumaha bae oge manehna moal ngabulakeun Rusia demi pikeun ngabela dunungan nu geus percaya pisan ka manehna. Tapi lamun yang hareupan kadedengkot garung nu aya di dinya memang rada gingir oge, tapi lain hartina sieun ku pae. Ieu mah inggis ku bisi rempan kusugan manehna teu kuat ku panyiksa. Nu akhirna Rusia bocor. Tah ieu anu pikasieun ku Wardi teh. Wardi berat deui sirahna. Capek hate balas mikir teu aya anggis-anggisna. Sakabeh rencana buntu lantaran manehna dikerem dina panjara. Neueuh petana bisa lumampah. Kitu salah kieu lain. Akhirna Wardi ngahuleng we bari jeung ngalambung. Lila kulila Wardi ngerasa tunu goledag ngagore di pojok. Tonggongna dirapetkeun kana bilik kamar. Ngarah teu tiris teuing cenah. Samameh peureum karasa aya anu tiis meuni camewek dina pojok kamar. Hawa tiis jiga anu ditiupkeun kana punduk. Dah naon ieu teh? Piaku aya jin onama niup ka aing. Saha nu niup aing? Rayat Wardi hudang terus melong ka pojok kamar. Tapi da teu katemponna naon. Jaba ukur remeng-remeng deh. Parandeni kitu Wardi teu beak akal. Pipina diadek-adekeun kana sisi bilik anu dijieun tina batu. Tetela karasa aya hawa tiis anu datang tina sela-sela batu. Beuki lila beuki yakin atuh Wardi romenghap bari pok harika. Mun kitu carana mah beh ditueun ieu batu teh aya rohangan deui. Atau aya lian anu terusna kaluar da buktina aya angin asup. Untung lamun aing bisa bijil kena ieu lian tantu salamu. Tapi jelema naon atuh anu bisa asup kana lian segede kieu? Ceuk Wardi ngahuleng. Manehna bingung pikeun nerobos lian anu leutik. Sabab teu boga alat-alat naon. Parandeni kitu aya untungna sabab lahudangkeun pikiran anu ampir paeh. Ngagedurkeun sumanget anu ampir paring. Dina utek Wardi ngalangkang hiji ciptaan pikeun nyalametkeun diri tina genggeman Ki Dwanapati.
aing teh kudu meres tenaga jeung utek. Aing kudu bebas ti ieu kamar. Tenaga geus boga awak terungsek teuing naon salahna mun sega mimitian digawe. Sugan jeung sugan we ieu batu bisa dicokel. Kitu cek Wardi ngomong sorangan jeung nangtung malahan sigil arek digawe. Harita keneh Wardi mamitian ngajalankeun akal tarekah. Akal lantik tarik. Bili kamar anu dijieun tina batu disasar kalawan api. Neangan sela-sela anu sakira bisa dijungkatkeun. Pang-pang nama pelebah angin anu bijil teh. Sabab ngarasa yakin yen pelebah dinya bakal aya liang. Sanggeusila uyup ayap susur sasar akhirna manggih batu segede muncang. Anu nolol dina eta bilik. Ku Wardi terus dirampaan sugan jeung sugan aya gunana. Lila kulila karasa penasaran. Eta batu dijejak sekaligus geblos eta batu leutik teh ngeplos dibarengan ku sora anu ngarieng. Kamar teh asa eundeul. Atuh Wardi ngajenghok kaget. Ruas jeung paur bisi eta kamar runtuh. Mangkani ngalangitna oge sarua tina batu. Aya naon ieu teh? Yeun baki ngarieg sagarupa teh ya. Tantu batu nu jejak ku aing teh mangrupa hiji kunci meureun pikeun muka hiji panturusia. Nu mana kira-kira na ieu asa nu kitarik angin teh handap. Wardi ngarampaan deui bilik batu anu handap. Yakin angin anu asup beuki tarik nyegok ka jero. Rasana camewek tiis meuni nyecep da puguh hawa puting harita teh. Sedengkeun kayaan di kamar anu cicingan ku Wardi kakidak pisan panas na menyongkam. Alhamdulillah ngagedehan ieu liang teh batu nu handap jiga ngagejrig tapi naon ieu nu malang. Wardi ngarampa uyup ayap geptek kena hiji barang adu malang dina liang eta gedena kira-kira sarua jeung leungeun budak. Ku Wardi uget-uget tapi pangguh pisan terus dikejak sekali. Karasa rada loncer tapi can benang dibuka. Atuh Wardi teh mikir deui. Lila kulila aya pikiran sejen. Boa-boa eta palang teh mangrupa handal tulang atawa mangrupa kuncina hiji panto. Jung atuh Wardi nangtung. Uyup ayap leungeunna teh kana bubur tina cangkeng. Porosot gilaan terus atuh dibelitkeun kana eta palang teh. Sarta dipake ngapodol eta palang. Dislikda tenaga dibeakeun saaya-aya. Gerak-gerak gejring rakyat sadapan muka. Wardi keludra kagigir sabab batu hareupeunna jiga ngagaleong arek ninggang ka manehna. Memang teu salah. Bareng jeung luncatna Wardi batu anu gedena sarua jeung nyiru teh nagubrag ka jero kamar. Geblong we aya liang mulun sarta angin ngahiup mulikeun ka tari. Karasa camewek tiisna bakana beungit Wardi. Atuh meuli bungangang hate Wardi harita. Sabab usahana hasil bisa mangihan atawa numukeun liang keur pangkaburan ti eta kamar tahanan. Tapi atuh Wardi can yakin nah kamana terus ta eta liang teh. Tarandene kitu oge atuh geus mangrupa hiji kamajuan sabab bisa nyingkah ti kamar tahanan nu kacidak matak sumpahna. Alhamdulillahil alamin. Aya liang ieu na kamana terusanana ieu teh. Dan baik kemana oge pokona mah aing kudu nyingkir di tempat. Jeung deui aing yakin moal aya angin anu asup lamun ieu liang teu tembus ka alam bebas. Rek dipapai seuk aing mah. Nah kamana terus na ieu teh. Warni kalawan teping kieu panjang keblus atuh ka jero liang. Ngoronang bari jeung waspada tur iatna. Bisi hareupeunna aya nu matak bahaya. Tapi wanci nyapih alatan mangsa bisa. Can para penyiasa ieu carita urang tunda heula. Kumaha atuh lajenganana? Naon anu bakal kajadian? Insyaallah enjing
Dina mangsa tur acara sarua urang bangungan bagian anu kalima. Hatur nuhun kumarupi perhatosanana ujing kantung kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi